Nah, bagus sekali, dianjurkan cuci tangan pakai sabun. Pagi duan Garut, ombak pasisir getir dina waktu eta. Sayang heula kakarang gajah losa jojontor saja. Cek bejah baheula aya nagara Sancang Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana Sakti Mandraguna. Diislamkeun anjeunna alim diudak putrana Prabu Kiana Santang. Ilang di leuweung eta, ilang di leuweung eta, sanjang anu caneum keumah. Biasa masih kalau kata pop Sunda sama-sama album nanti pakai sana Kang Yayan Jatun Kanjarkan. Biasa masih kalau kasar namanya Aceh. Oke, kita di like, comment, subscribe na channel Ajat Das Aceh. Baheula aya nagara Sancang Pakuan Pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana Sakti Mandraguna. Bade diislamkeun anjeunna alim diudak putrana Prabu Kiana Santang. Ilang di leuweung eta, ilang di leuweung eta, sancang nu caneum keumah. Pade diislamkeun anjeunna alim diudak putrana Prabu Kiana Santang. Ilang di leuweung eta, ilang di leuweung eta, sancang nu caneum keumah.